sadayana, nepangkeun wasta Abdi Maria. Di video ieu Abdi bade ngarekomendasikan sakola kanggo maraneh anu hoyong punjul dina widang akademik atawa non akademik, yaktos sakola Kristen tuna sarapan. Nah wae nya kapinunjulan ti sakola ieu anu kahiji, sadaya tanagi pengajar di dieu ahli di widangna. Anu kadua, fasilitas penunjang diajar lengkap, aya perpustakaan, lab komputer, lapang bal, basket, serta ruangan ber-AC. Anu katilu, seni serta olahragana tiasa dipilih sorangan, luyu, minat, serta bakat urang. Nah, kanggo siswa berprestasi oge bade dibikeun kado saben semesterna. Di sakola ieu oge ngadepetkeun pisan penten-penten anu bade nyiptakeun siswa anu henteu ngan berprestasi nanging oge berkualitas. Yuk, ulah asa ngagabung di sakola urang kanggo ngembangkeun talenta maraneh.